Sampurasun. Si Mabdi Gilang Hermawan badai nampilkan monolog Dinararaga badai himpunan tugas bahasa Sunda. Wilujeng Nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berat enggak? Oke, di terserah ya. Tiga. Duh, iya we gawe teh. Ini isuk-isuk balik penting. Capek hayu balik ka imbah langsung sare. Pamajikan mah cadu teu kacaba. Soat. Dah, resep nih ya. Tiga. Para resep gitu. Kadit, bantuan ye di dieu. Tuh teh, Kumaha? bantuan di dieu euy. Oh, sok kadinya sok. Sok, tiap. Taguan galak kedeung ieu. Sok. Tiga. Teh jelema teh ka mana di geron teh masih kalah teh ka dieu wae ya. Borok kokok cenah teu dibuturkeun. Bang, ye. Eueuh nya budak. Mana cenah ieu? Soal kalah panas mah aya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Hilman Sudapat di kelas 12 di IS2. Baheula maneh nama pernah janji ka rakyat. Anu janji eta meni perhatian pisan eta ka rakyat. Manehna merena naon anu sakahayang ku rakyat. Tapi pas manehna geus dipilih ku rakyat, nyatana manehna teu pernah melong ka rakyat. Rakyat anu bebelaan melaan manehna, tapi manehna teu mulang tarima. Tah tidinya manehna mani teu perhatian pisan ka rakyat. Rakyat anu pangripuhna nepi ka nu pangdudulungsukna, tapi manehna teu melong pisan ka kayaan rakyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Salatan turagibu wa tunasifu wa tuhammisu bihal jihadiyya wa ila idinil Islam. Wa idhari sa'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ji. Ini di dia jadi rawae ya. Cewek menuju hangharangan sama pisau. Iya kan kamar teh ajmi teh ngarosin ka teh bade sekolah ka mana cenah soran gitu. Teh namun saya gambaran gitu beli ami bade ngiring ka abi gitu abi mah yang teh baru ngajengkeun ka Unpar abis kana teknik informatika sareng eta nih. Pesantren di Al Mubarok cerita mah. Hoyong mah sukan di jangan ku mamah apa. Mudah-mudahan. Oh iya. Syukurlah atuh kami kitu mah. Abi gambaran insyaallah orang sholat ka mama mah abi. Da abi teh saya asalnya gitu ngiring ka Aji EWG. Adinya Ya tumi adik gitu mah. Syukur mudah-mudahan mah di bioskeun ieu mamah apa nanya. Atunya abi mah bade ka masjid heula bade tepan asar. Bukan depan gitu.